Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten ka pamiarsa sadayana. Patepang deui sareng simkuring Hilmi Dwi Haryoto di Kilas Warta. Nyuguhkeun informasi kabararea edisi Kapi 20 Februari 2021. Dinosaur salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjujugan balarea kaasup pangjujugan pikeun ngabuburit. Di tempat ieu nu ngadongdong ngaja meunang pagaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikareseupeun kitu pisan wahana dinosaur di hiji mall di Bekasi. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneuteun kuno lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaur teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonana daria pisan sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh saribag jeung aslina. Oge lantaran dironjong ku sound effect nu matak hookeun. Seli jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pamna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya di sawatara film. Antarana bisa seuri, baeut, bunga, sedih jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun tanya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Hilmi Dwi Sunda TV. Pamirsa sakitu wae anu kusim kuring didugikeun, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Audio Jungle. Audio Jungle.